Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Sallallahu alaihi wa ghafarallahu dhunubahu wa ila muassisatil ma'adal muhtariyah wa ila man wasala min jihatihi ma ghafarallahu dhunubahu wa ila masyayikhina Allahumma anfa'na bi'ulumihim naf'an mubarakan lana walidini qaulina ajmain. Allahumma inna nas'aluka futuhal hijab fi ilmika nafi birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sakurang tarik di situ atau eta ka dieu naon? Sakurang tarik. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kantun naon? Wa amma nuzulu Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor kasabaraeun ieu kalimanya. Wa amma nuzulu Isa alaihi salam jeung anapun ari turunna Nabi Isa alaihi salam. Khuruju Ya'juj wa Ma'juj eta punten wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj jeung kaluarna Ya'juj wa Ma'juj. Jadi Ya'juj wa Ma'juj teh semacam binatang ke di payun aya. Fa fi sahihi Muslimin maka eta tetep dina penjelasan sahih Muslim. An-Nawasib ni Sam'an nu katampi punten Anin Nawasi nu katampi ti Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu amin. Qala parantos ngadau kersana itu Nawas zakaro nyarioskeun Kangjeng Nabi. Zakaro nyarioskeun ulah wakang fa'il tanam fa'ilna ayeuna. Saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal kana tentang dajjal zata godatin dina waktu isuk-isuk. Fakhofadha teras nurunkeun sawanten Kangjeng Nabi fihi dina masalah dajjal warafa'a sareng narikeun suarana Kangjeng Nabi hatta donana sehingga nyangka kami hukana itu dajjal fi ta'ifatin nakhli dina kumpulan tangkal korma, kebon korma gitu tah. Falamma rohna maka samang-samang samangkat kami ilaihi kana itu nakhli kebon korma, kumpulan jalma-jalma di kebon korma gitu. Langi kumpulan jalma-jalma di kebon korma. Uripa tadi kanyaho ke naon dalika itu dajjal fina mungguh kami sadayana. Faqala teras ngadau Kangjeng Nabi ma eta naum saknukum ari tingkah maraneh kabeh. Maksudna mah aya naraon ieu ti maraneh kabeh. Pedah katinglina rasa ada non siga nu beda gitu. Kulna nyarios kami ya Rasulullah, hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakarta parantos nyarioskeun anjeun ad-dajjal kana tentang dajjal zata godatin dina waktu enjing-enjing fa khafadta teras ngalaunkeun anjeun fihi dina itu dajjal wa rafa'ta jeung narikeun anjeun hatta donanna sehingga nyangka kami hukana itu dajjal fi ta'ifatin nahli eta aya dina kumpulan jama-jama di kebon korma.
dina riungan eta. Abdi teh manawi teh nyangkian abdi teh dajjal teh aya di kebon korma dina riungan eta pedah we baginda Rasul teh nuju naonnya ngalirihkeun swantena. Kadang naik, kadang turun ngalirihkeun swantena. Faqala teras ngawaler Kangjeng Nabi ghairu dajjali ari salian ti dajjal akhwafuni. Akhwafu eta anu leuwih dipikasieun ni mungguh kami alaikum ka maraneh kabeh. Saru baginda Rasul justru salian ti dajjal leuwih dipikarempan ku kuring pikeun aranjeun. Iya ruja kana yen kaluar itu dajjal wa ana jeung ari kuring pikum eta di maraneh kabeh. Fa ana maka ari kami Rasul ari kuring haji juhu eta anu ngadebatna ka itu dajjal. Punten. Iya ruja kana yen kaluar itu guer dajjalnya. Naon teh? Bisa tarik ya. Ya icanah henteu. Sikeun ngaji. Tah batin eta meundeus. Terus si Ica si penyemangat. Dunakum dihareupeun maraneh kabeh saur Rasul lamun aya dajjal mah gampang komo lamun palebah aya keneh kuring mah kuring nu bakal ngadebatna oge kitu tah. Wa iyah ruja jeung yen berarti tadi entos dajjal leres. Tadi dajjal leresnya iyah ruja kana yang keluar dajjal tos leres. Wa iyah ruja jeung yen keluar dajjal walastu bari teu apal kuring pikum eta aya di maraneh kabeh. Famruun maka ari hiji jalma hajijun eta nu ngadebat nafsahu kana dirina itu jalma. Lamun eueuh kuring nya nu bisa ngadebat teh dirina sorangan we. Wallahu sareng ari Gusti Allah khalifati eta anu ngajadikeun pamimpin ka kuring ala kuli muslimin ka sakabeh jalma muslim. Innahu sayaktosna itu dajjal sabun eta pamuda qototun anu galing buukna. Ya, nyalahkeun urang nerangkeun dina ieu keterangan. Cik lalaki baruka kopiah bisa nu galing. Ya Arul mana Arul? Ainuhu anu ari panona itu dajjal unbatun eta seperti anggur topiatun anu nolol. Jadi keluar socana sabeula sakumaha kembali geus dibahasnya. Geus dibahas. Kaani kaya nyana kuring asbaha nyarupakeun kuring hukana itu dajjal bi Abdil Izzi ka Abdil Izzi ibni Qotton. Ka Abdil Izzi ibni Qotton. Eta matana maju keluar.
Faman maka ari saha jalma adroka anu mangihan si jalma hukana itu dajjal minkum ti maraneh kabeh di mana-mana panggih jeung dajjal isuk pageto. Falyaqra maka kudu maca anjeun atau falyaqra maka maca si jalma alaihi ka itu dajjal fawatiha suratil kahfi kana mimiti surah al-kahfi. Mimiti surah al-kahfi dugi ka mana 10 ayat pertama surah al-kahfi. Tulis ulah hese ngajelaskeun mangke teh 10 ayat pertama surah al-kahfi. Jila mun keur ngalogat ulah ngandalkeun hungkul kana logatan nu eueuh tina logatan saena ditulis. Sabab can tangtung ke isuk pageto urang bisa ngajelaskeun. Matak sing tartil nulis teh. Dina logatan naon ieu maksudna tulis. Hanya kaong engke mah. Faman mangka saja matras. Innahu sanyana dajjal kharijun eta anu kaluar alias anu muncul. Dajjal teh kaluar kholatan di hiji daerah baina Sami wal Iraqi nu aya di antara Sam jeung Irak. Fa'atha teras nyieun karuksakan itu dajjal yaminan di jalan belah katuhu wa asa jeung nyieun karuksakan itu dajjal simalan di jalan belah kenca. Ya ibadallah, hai pirang-pirang hamba Allah, fasbitu kudu teguh, kudu panceg, kudu tumetep maraneh kabeh. Kulna nyarios kami, ya Rasulullah, hai Rasulullah, wama labis su wama labisuhu wama jeung sabaraha lilana labisuhu ari cicingna itu dajjal pir ardi di bumi. Sabaraha lila cicingna dajjal di bumi teh. Qala ngawalar Kangjeng Nabi arbauna eta 40 naona yauman poyanana. Jadi lamun aya dibalikeun mah kana ciri-ciri datangna kiamat dalam bentuk fisik teh kan aya dukhon, kebul asap anu badag kabut nu poek salama sabaraha poe. 40 poe, tina nu 40 poe eta bakal ngepek ka jama-jama nu di dunia. Jalma anu iman mah maka bakal naon? Salesma, kan sepoho deui. Penyakit pilek atawa asma, tapi lamun jalma nu teu iman naon? Sakron, weureu, mabok, oleng. Teras dis nu belah kencana meureun tarik kumaha? Ulah nu katuung kulis. Etana naonna? Son. Asa ngagerung kieu. Yaumun ari sapoe kasanatin eta saperti sataun. Wa yaumun jeung tah geuningan raoseun dis. Jeung sapoe kasarin saperti sabulan. Wa yaumun jeung sapoe ka Jumatin seperti saminggu, maksudnya sa Jumat berarti 7 poe. Wa sairu ayamihi jeung ari sasesana itu pirang-pirang poe ka ayamikum eta seperti pirang-pirang poena maraneh kabeh nu sasesana mah akur we siga urang keur di dunia kieu. Kulna nyarios kami ya Rasulullah, hai Rasulullah, fadalikal yaumu maka ari itu poe alladzi anu kasanatin eta seperti sataun atakfi nah eta nyukupkeun ka kami fihi dina itu yaum naon salatu yaumin salat sapoe. Qala ngawalar Kangjeng Nabi la aqdiru teu kudu ngira-ngirakeun maraneh kabeh lahu kana itu yaum qadrohu kana ukurana itu yaum teu kudu riweuh eta mah rarasaan. Kulna nyarios kami ya Rasulullah, Rasulullah, wa ma jeung eta kumaha isra'uhu ari kecepatanana itu dajjal pil ardi di bumi. Qala ngawalar Kangjeng Nabi kal ghaisi
eta seperti cai hujan istadbarat anu niup hu kana itu gois naon arrihu angin payanti maka bakal datang itu dajjal alal qaumi ka kaum-kaum payad'u tuluy ngajak itu dajjal hum ka itu kaum fayu'minuna tuluy percaya itu kaum bihi ka itu dajjal wa yastajibuna jeung nyumponan itu kaum lahu ka itu dajjal. Jadi dajjal moal eureun-eureun ngagoda supaya di akhir hayat manusia menjelang kana poe kiamat jelema naonnya nya diuji ku Allah keimananana supaya naluturkeun we ka setan kan ceuk kamari oge lain dajjal bisa ngahirupkeun anu geus maot tapi justru setan anu ngarubah jasad ngarubah naon ngarupakeun nyarupakeun seperti jalma anu geus dimaotan atawa satan anu geus dimaotan. Fayamuru tuluy marentah itu dajjal as-samaa kana langit patum tiru tuluy turun cai hujan atau tuluy nurunkeun cai hujan itu sama wal ardo jeung marentah kana bumi patun bitu tuluy jaradi itu ardo maksudna mah tarumbuh jaradi jukut tetangkalan fataruhu tuluy balik sore alaihim di itu kaum naon sarihatuhum ingon-ingonanana itu kaum ya kulantaran cai aya tuluy tatangkalan araya maka nu ngarangon teh balalikna teh sarore mangpang meungpeung ceuk ya gitu asup ka petani nya ka jama-jama anu sok dina tatanen atau ka peternakan bener tingalikeun dajjal mah bukti tah omonganna teh tangkal ayeuna sawah naon kebon jadi loba jukutan langit jadi turun cai gitu dan telat eta teh ciri-ciri kiamat eta teh dua terus atwala barina pangjangkungna atwalana barina pangjangkungna perkara kanat anu bukti itu sarihatuhum durron eta anu luhurna jangkung luhurna pupucuk kulanana untuk ontama kitu tah pucucuk kulanana wa asbagu jeung panglobana itu ma naonana duruan cai susuna monoyot atuh euy jangkung awakna loba cai susuna wa amuduhu jeung pangpanjangna perkara ela naonana khawasiro pirang-pirang cangkengna maksudna mah awakna badag cangkengna lebar bakat kusubur sumayati tuluy datang itu dajjal al kaum maka kaum-kaum payaruduna tuluy narolak itu kaum-kaum alaihi ka itu dajjal kaulahu kana omonganana itu dajjal payan soripu tuluy malengos itu dajjal teh anhum ti kaum mun urang kuat mah lain urang nu kabawa ku dajjal tapi dajjal anu ngahindar ti urang jadi tinggal pakuat-kuat teh urang teh jeung setan teh nah urang rek nu kabawa ku setan atau setan nu kapokeun ku urang gitu jelema ieu teh geus diajak ulin ku urang sabaraha kali supaya teu ngaji anger keneh wae ngaji kan boseneun dajjal tuluy teu oleh ngajak ka manusia tuluy nalika manusana menghindar kumaha tah nyeti balik akhirna mah payan soripu anhum dajjal anu ngahindar setan anu capeun
Jadi lamun urang aina tuluy ngalaksanakeun parentah Allah eta teh keur ngagawean setan beuki capeun setan mah. Aranjeun aina keur ngaji setan mah keur capeun capek hate. Cenah make kudu ngaji mah teh mending keneh sarewe keur ngajina oge sok sarewe ngajina cenah. Sok sarewe ngajina cenah. Sok sarewe ngajina. Sing tibra. Tuluy cek setan teh kitu. Sok sing tibra ngaosna sing tibra. Cek saha eta teh. Teureun-eureun. Coba lamun dilawan setan anu eleh teh. Iya santri Al-Muhtariyah ku urang ditita ulah ngaji. Ngadon ngaji keneh wae. Tah mendak itu nu teu ngaraji teh keur kagoda ku saeta. Keur kagoda ku saeta. Irhas, si Irhas wae itu. Saha ngaran teh? Irsad. Nah, Irhas. Irsan. Asli? Hah? Masya Allah. Bener Irsad bener? Tuh cenah tuh. Ngabohong doraka sekembali dibejakeun Dajjal teh sok ngabohong. Dajjal teh ngabohong gede pitana Dajjal teh. Marukankeun. Lasuk ngabohong nalita. Ngomong-ngomong nalita gahay. Meureun nalita nu hayangna nya Irsadnya. Ajam ngebohong doraka Dajjal. Cik tebak gaya. Ain. Saha? Eci bener. Jadi geus katerebak ya Eci mah kieu. Ben man teh ben kieu. Tebak gaya ayeuna. Tebak gaya ayeuna. Yo. Ina bener. Ampun teuing. Haji loba tebak gayanya. Jadi lebih mengenal gitu. Kunaon bapak nepikeun ka apal saurang lain kabehanana. Yang minimal sok minang pangih sok kakenal. Nah berarti bapak teh bener merhatikeun ka mana teh. Nepikeun ka gaya maraneh oge nyaho. Bener teh? Nepi ka gaya maraneh oge nyaho, aya nu sok kieu nih teh. Sa? Hah? Padlan. Kieu kok pernah teh salat aku mage kieu geus bejaan sabaraha kali ge. Kan? Oh. Adi lanceuk jeung toke. Terus lanjut nih. Fayusbihuna tuluy jadi subuh-subuh itu kaum mumhilina eta teh dina sahih Bukhari macana sanes mumlihina anu pacekli kabeh laisa nu teu aya bidai bi aidihim eta tetep dina leungeunna itu kaum naon sayun hiji perkara min amwalihim tina pirang-pirang harta na itu kaum wayamurru jeung ngaliwat itu dajjal bil khorobati kana khorobah bangunan kosong runtuhnya bangunan tempat kosong sebangunan anu kosong lah fayaqulu tuluy ngomong itu dajjal teu kudu nyarios ka dajjal ngomong we nanti balik ka jelema ngomong ari ka ucing nyarios itu cenah ucing nuju nyarios eong nanti balik fayaqulu tuluy ngomong itu dajjal laha kana laha di itu khorobah ukhruji kudu ngaluarkeun anjeun kunu zaki kana sisimpenan gudang anjeun bangunan nu kosong teh
Fatatabi'a tuluy nuturkeun huka itu dajjal naon kunuzuha sisimpenan gudangna itu khorobah kaya asibin nahli seperti rombongan lebah. Naon wae di gudang eta kalaluar termasuk rombongan naon tah? Lebah. Naon atuh lebah teh? Nah, susurud. Susurud mah loba, papanting susurud. Lebah naon? Nah, eta. Susurud. Kan kabogoh mah lagi sok nyerud si kapeung mah. Keomongan jeung ku karulakuan gitu. Allah. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Sumayad'u tuluy ngajak itu dajjal. Ampura. Bener. Tuluy manggil atawa ngajak ngundang pek naon. Itu dajjal rojulan kahiji jalalaki, kahiji jalma, kahiji lalaki, mumtalian anu dipinuhan naonana sababan huisna. Payadribu tuluy neungeul itu dajjal huka itu rojul bisaifi ku pedang. Payak ta'u tuluy meulah si dajjal huka itu rojul neukteuk zazlataini kana dua bagian, diteuk-teuk awakna jadi dua bagian. Romyatal gordi kalawan jarak sapamelongan panah, saliwat panah. Sa tembakan non ditembakan antu panah teh berarti dinaonkeun keur lapar kieu ditanya hoream ngajawabna ge we naon teh sab baledog lah dah. Sumayad tuluy ngajak itu dajjal huka rojul fayak balu tuluy madab itu rojul wayatahal lalu jeung ceria, wah non gembira sumringah itu rojul ulah wakange rojul naon wajhuhu wajahna rojul wayadhaku jeung seserian itu rojul fabaina ma huwa maka dina nalika kitu ari itu dajjal kadalika eta nya kitu dinu kabeh id ba'asa tah ngutus Allah Gusti Allah al-Masih ibni Maryam alaihi salam. Payunazilu tuluy turun itu Masih Isa al-Masih ingdal manaroti di dekeun menara al-baydo anu bodas syarqi di belah wetan syarqi damsiko di belah wetan daerah Damaskus. Berarti naon timurnya. Baina mahrudata ini di antara dua papaes. Maksudnya dua mahrudatain teh naon? Dua lembar pakaian. Papaes anu alus. Wa diantur anu nyimpen kafaihi kana dua telapak tangana itu Masih Isa al-Masih ala ajnahati malakaini kana jangjang dua malaikat. Eta teh naon teh? Ida to'a ida eta teh nun. Ida to'a di mana-mana nundukkeun itu Isa al-Masih. Ra'sa dina nalika nundukkeun itu Isa al-Masih. Ini gerombolan di mana iya? Malah bring gitu. Ra'sahu kana mastakana Isa al-Masih kotoro tah ngecelak. Wa idza rafa'a jeung di mana-mana ngang ulah berarti ulah dina nalika nyentos di mana-mana. Rafa'a di mana-mana ngangkat itu Isa al-Masih hu kana ra'sah tahaddaro tah murag minhu ti Isa al-Masih naon jumanun intan kallu'lu'i seperti mutiara. Fala yahilu maka teu halal li kafirin pikeun jama kafir
yajidu nu manggihan itu kafir riha nafsihi kana bau dirina itu Isa Al-Masih illa mata kajabayan maut itu kafir wa nafsuhu jeung ari dirina itu kafir yantahi eta nepi itu nafsu haitsu yantahi sakira-kira tepi naon torpuhu paningalina itu jalma kafir. Fayat lubu tuli neangan itu Isa Al-Masih hu kana dajjal hatta yudrika sehingga manggihan Isa Al-Masih hu kana dajjal bibabiludin di gerbang Lud. Fayak tuli maihan itu Isa Al-Masih hu kana dajjal sumayati tuli datang saha Isa bin Maryam ila kaumin ka hiji kaum qad asoma nu nyata geus ngariksahum ka kaum saha Allahu Gusti Allah min huti itu dajjal. Jadi nu bakal maihan dajjal teh eta tah Isa Al-Masih. Payam sahu tuluy ngusap itu Isa Nabi Isa punten. Terus an wujuhihim tina wajahna itu kaum wayahdisu jeung nyaritakeun itu Isa bin Maryam hum ka kaum bida rojatihim kana pirang-pirang darajatna itu kaum fil jannati di surga. Fa bainama huwa maka dina nalika ari itu Isa kadalika eta keur nyaritakeun itu yamsahu an wujuhihim id ujug-ujug auha ngawahyuan saha Allahu Gusti Allah ila Isa alaihi salam ka Nabi Isa alaihi salam ani kana sanyana kuring qad akhrajtu nyata geus ngaluarkeun kuring ibadan ka pirang-pirang hamba li milik kuring milik kami sur Allah layadani anu teu mampu li ahadin pikeun hiji jalma bikitalihim kana ngabunuhna itu ubadan pirang-pirang hamba sanes mang ubad urang ranca macan tama ahli masjid eta mah fahrij maka kudu ngaraksa anjeun ubadi ka pirang-pirang hamba kuring ila turi nepi ka gunung tur. Tur teh gunung Tur Sina. Wayab asu sareng ngutus Allah Gusti Allah Ya'juza kana binatang Ya'juz wa Ma'juz min kulli hadabin tina sakur-sakur dataran tinggi atau bukit. Ya kitabna ben yan siluna anu turun itu Ya'juz wa Ma'juz payamuru tuluy ngaliwat saha awailuhum pirang-pirang pasukan pertama na itu Ya'juz wa Ma'juz ala bahiratin kanadaun ala bahiratin tobariyatin kadanau tobariyah fayasrobuna tuluy ngarinum itu awailuhum makana cai maksudna mah nya kana batu atuh da nginum teu kaharti fiha nu aya di itu bahirah tobariyah wa yamuru jeung ngaliwat saha akhiruhum anu akhirna ti itu Ya'juz wa Ma'juz payaquluna tuluy ngaromong itu awairuhum laqad kana yakin nyata bukti biha eta tetep di itu bahirah tobariyah marotan dina sakapeung naon maun cai. Oh ternyata danau ieu teh cenah sok kadang aya caian, sok kadang teu aya. Mun aya caian bisa nginum, lamun eueuh caian mah teu bisa naon. Nginum wayuh saru jeung dikepung saha Nabiullahi Nabina Allah Isa alaihi salam tegasna Nabi Isa alaihi salam wa ashabuhu jeung pirang-pirang sahabatna Nabi Isa hatta yakuna sehingga yen bukti naon ra'sus sauri hulu banteng
li ahadihim pikeun salah sahijina itu Ya'juj wa Ma'juj khairon eta leuwih hade min mi'ati dinarin tibatan 100 dinar li ahadikum pikeun salah saurang ti maneh kabeh al yauma dina eta poe payar gobu tuluy nanya mikaresep berharap mangga sa nabiyullahi nabina Allah Isa alaihi salam wa ashabuhu jeung sahabatna Nabi Isa payursilu teras ngutus saha Allah Gusti Allah alaihim ka itu Ya'juj wa Ma'juj anna ghafa kana bilatung ku Allah eta si Ya'juj wa Ma'juj teh dibere bilatung fi riqabihim dina pirang-pirang pundukna Ya'juj wa Ma'juj fayusbihuna tuluy jadi itu Ya'juj wa Ma'juj parsa eta nu paraeh kamautin nafsin wahidatin seperti maut anu sahiji sumayuh bitu tuluy turun sa Nabiullah kapan Nabi Isa jeung para sahabat teh dikepung lin ku Ya'juj wa Ma'juj ku binatang Ya'juj wa Ma'juj teh nalika dikepung kumaha akhirna Allah ngutus kana bilatung supaya bilatung nyerang ka eta Ya'juj wa Ma'juj gitu nya Allah miwarang ka bilatung supaya bilatung nyerang ka saha ka Ya'juj wa Ma'juj nalika diserang tah kakarek salamet Nabi Isa teh akhirna turun tah ti bukit ilal ardi ka bumi fala yajiduna tuluy teu manggihan sahabat sareng Nabi Isa fil ardi di bumi maudi'a shibrin kana tempat sajengkal oge kan geus di bukit yo diserang ku naon ku Ya'juj wa Ma'juj nalika diserang ku Ya'juj wa Ma'juj Allah ngutus ka bilatung supaya nyerang ka naon Ya'juj wa Ma'juj caricing dina pundukna dina beungeutna caricing akhirna Ya'juj wa Ma'juj teh naon turun paeh lantaran paeh berarti marurag kahanap kan kana di bukit marurag kahanap kan Nabi Isa jeung para sahabat turun tah ka bumi nalika begitu turun ka bumi ternyata teu manggihan tempat sajengkal oge illa mala'a kajaba minuhan hu kana itu maudi'a naon jahmuhum bangke na itu Ya'juj wa Ma'juj wanat nuhum jeung bau busukna itu Ya'juj wa Ma'juj artina bau bangke busuk loba tah tina bidatang Ya'juj wa Ma'juj teh bau we geus bangke wungkul akhirna kumaha ta payar gobu nu tadi punten payar gobu nu tadi nu pertama berharapnya aku dia payar gobu tuluy berharap saha Nabiullah Isa alaihi salam wa ashabuhu ilallahi ka Allah taala naon berharapna nya berharap mudah-mudahan we bauna leungit bangkena eueuh gitu kan berharap geus kitu kumaha payursilu teras ngutus saha Allah Gusti Allah toiron kana manuk ka'nakil bukhti seperti pundukna onta manuk badag patah milu tuluy mawa itu toir hum ka itu Ya'juj wa Ma'juj patut rihu tuluy ngalungkeun itu toir hum ka itu Ya'juj wa Ma'juj haitsu sa'a sakira-kira ngersakeun sa Allah Gusti Allah yeung teuing tuluy datang manuk nu baradag bari eta manuk teh macokan nyokotan mindahkeun kana bangke naon Ya'juj wa Ma'juj geus kitu kumaha tah sumayur silu tuluy ngutus Allah maksudna ngutus teh naon nurunkeun Allah matoron kana hujan layakun anu teu bukti minhu tina itu mator naon baitu midarin imah anu paten wala jeung teu aya di itu mator wala jeung teu aya naon atuh kitu we nya tapi dan entos kitu entos
walau wabarin jeung teu aya rumah tenda eueuh imah anu paten eueuh imah tenda dina pada maksud kitu imah paten mah dijieunna tina cadas tina tembok tenda mah berarti sahari tahun dan berarti keur zaman baheula aya tenda pramuka lain mah teh sok palapah korma kan gitu dugi ka kitu tah atau mun engke ayeuna wah cenah keur karemping beun Ya'juj wa Ma'juj imah marawat tenda lain ulah diakurkeun tenda kitu payug silu tuluy ngumbah sala Gusti Allah al ardo kana bumi tuluy we turun cai hujan dibersihkeun nu tadina bau bangke teh jadi naon jadi henteu kan kitu ngahilangkeun bau bangke ngahilangkeun bangke Ya'juj wa Ma'juj hatta yatruka sehingga ninggalkeun Ya'juj wa Ma'juj hakana ardo kazulfati seperti kaca dina pada bersih seolah-olah teu pernah katibaan ku bau bangke teu pernah katibaan ku bau busuk teu pernah katibaan ku bangke-bangkena acan bersih we kazulfati seperti kaca sumayuqalu tuluy dicarioskeun lil ardi kana bumi naon anbati kudu ngajadikeun anjeun samrotaki kana buah anjeun waroddi jeung ngabalikeun anjeun barkataki kana berkaberkahan anjeun fayauma idin maka dina nalikana yuqalu lil ardi takulu ngadahar saha al asobatu sagolongan jalma minar rumanati kana buah delima wayastadiluna jeung ngiuhan itu asobah bikoh pihak kana palapahna itu rumana wayubarik sareng ngaberkahan Allah wayubariku sareng ngaberkahan Allah pirusu di pirang-pirang utusan hatta innaluk hatta sehingga sanyana onta nu aya cai susuan atawa cai susu we atuh kitu minal ibili tina onta latakpi eta nyukupkeun itu lukhah alfi'ama kana pirang-pirang golongan minan nasi ti jama-jama waan ieu hi naon susu tina onta bisa nyukupkeun sagolongan jalma-jalma waluk hata jeung sanyana atawa jeung kana susu minal bakori tina sapi latakpi eta nyukupkeun itu lukhah minal bakor al qabilata kagolongan minan nasi ti jama-jama waluk hatta jeung sanyana cai susu minal gonami tina domba latakpi eta nyukupkeun itu lukhah al fahda kana sagolongan diwai minan nasi ti jama-jalma fa bainahum maka dina nalikana ari itu jalma-jalma atawa nas kadalika eta nya kitu dinu kabeh id ba'asa dina nalika ngutus Allah Gusti Allah rihan kana angin thaibatan anu seungit patahudu tuluy nyandak hum ka itu nas tahta abatihim dina sahandapun pirang-pirang kelekna itu nas fatuk badu tuluy dicokot naon ruhu kulli mukminin ruhna sakur-sakur jama mukmin wa muslimin jeung jama muslim wa yabqa jeung nyesa naon siraruhum panggoreng-gorengna jalma yataharajuna anu jarinah itu nas fiha dina itu ardu taharojal himari kana jinahna seperti sato kedai keledai ini kedai kopi sih salah fa alaihim maka eta tetep pikeun itu nas takumu tah terjadi naon as-saatu kiamat tah nomor kasabaraha tah Ya'juj wa Ma'juj salapannya aina 10 wa amanaru jeung anapon ari seuneu al kharijatu anu kaluar minal yamani ti daerah Yaman bahwa maka ari itu nar al hasyiratu eta nu ngagiring linnasi ka jama-jama atawa nu ngumpulkeun mangga maksudna mah eta-eta keneh linasi ka jalma-jalma kama seperti perkara surihan tos dijelaskeun naon bihi itu emak fil hadis dina hadis qala ngadaus sa'al ulama pirang-pirang ulama
wa anwaul hasari jeung ari gambaran dikumpulkeuna jalma-jalma arbaatun eta aya opat isnani ari anu dua pid dunya di dunia ngumpulkeun jalma-jalma teh aya opat dua di dunia dua di mana ahaduhuma ari salah sahijina tina itu isnani fid dunya ajlauhu eta ngusirna Kangjeng Nabi SAW al yahuda ka golongan Yahudi minal Madinah ti Madinah ila Sami ka negara Sam wasanihima jeung aya nomor kaduana tina itu isnani fid dunya sukun nari eta ngagiringna seuneu kurba kiami saat dina waktu deukeut na kiamat ilal mahsarin nasi kana tempat kumpulna jalma-jalma wa goirihim jeung salianti itu nas mingkuli hayin ti sakur-sakur anu harirup qoblan nafkhoti dina samemeh tiupan torompet al ula anu kahiji wa haula innas jeung ari itu jalma-jalma ahyaul kufari eta pirang-pirang anu harirup ti pirang-pirang jalma kafir wa amal mukminuna jeung anapun wa amal mukminu jeung ari jalma-jalma anu mukmin fayamutuna maka maraot itu mukmin qabla dalika dina samemeh itu nafkhatil ula birihin ku angin atawa kalawan angin layinatin anu lembut alias sepoi oh jalma kafir mah digiring ku seuneu kumaha atuh cenah engke meureun urang dina poe kiamat jalma nu iman bakal ngarasakeun kana nyerina kiamat ih dimaotan heula ku Allah sateu acan terjadina kiamat saacan hancurna alam dunia dimaotan heula qabla dalika birihil layyinatin wa isnani jeung ari anu dua kan tadi dua di dunianya dua di mana fil akhirah ahaduhuma ari salah sajina tina itu isnani fil akhirah jam'uhum eta ngumpulkeunana eta kela jam'uhum eta kumpulna nas ilal mauqifi kana tempat cicing ai mauqif di dieu teh di naonnya di sarahana kieu tempat anu rata anu bodas taneuhna teh jadi mauqif di dieu teh eta naon taneuhna rata bari naon bodas tulis da eueuh di dinya mah hartina cek bapa lamun eueuh hartina tulis ba'da ihyaihim dina sabada ngahirupanana itu nas wasani jeung ainu kaduana sorpuhum eta ngagiringkeunana itu nas minal mauqifi ti mauqif ilal jannati kana surga awin nari atawa kana neraka tah eta nu kaduana digiring antara ahli surga atawa ahli neraka mudah-mudahan urang nu ngaraos nu ngarupingkeun ku Allah ditetepkeun min ahlil jannati amin ya Allah ya rabbal alamin aminan doa eta teda harapan urang mah teu bisa ngajamin kana surga. Paslun ariya eta hiji pasal fi dzikri hadisil mauta dina nyaritakeun hadis pirang-pirang anu maut fisimai dina bisa ngadenge wal kalami jeung bisa ngomong nyaritakeun atawa nyarioskeun tentang sababaraha hadis di mana nu ngaranna jalma nu geus maot teh atau mayit teh bisa ngadenge jeung bisa ngomong ngan peda teu kadenge ku urang jalma nu hirup. Wa ma'rifatihi jeung nyahona itu mauta biman ka jalma yagsilu anu ngamandian si jalma hu ka itu mauta ka mayit. Waman jeung jalma yahmilu anu manggul anu mawa si jalma hu ka mayit maksudna mah nu naon nu nanggung dina pasaran mayit teh apaleun sanu nanggungna teh nya contoh ulah jauh-jauh sipa maut nyelin sipa ieu sipa mana we sipa maut begitu sipa maut tuluy dipanggul di barawa gitunya di aping
tah sipa teh apaleun saha anu manggulna teh nu moal pasrahna teh apaleun ngan peda urang teu apal da geus beda alam atuh guys. Waman jeung ka jalma yakpinu anu ngapanan si jalma hukamayit waman jeung ka jalma yudli anu nurunkeun nu ngurebkeun si jalma hikamayit pi qabrihi dina kuburana mayit. Jadi mayit teh apaleun saha nu ngamandianana, saha nu manggulna, saha nu ngapananana, saha nu ngurebkeunana, apaleun. Aya hadisna. Wal idroki jeung ayana pangrasa wal hayati jeung hirup wa audir ruhi jeung balikna ruh ilal jasadi kana jasad. Ieu keur nyarioskeun hadis tentang jalma nu maot bisa nguping, bisa ngomong, apal ka jalma nu ngamandian jeung sajabana ngan pedah urang nu teu apal. Oke, di payuna. Amma simau anapun ari bisa ngomong, bisa nguping. Wal kalamu jeung bisa ngomong pakodrowa nyata parantos ngariwayatkeun saha Al-Bukhari Imam Bukhari fi sahihihi dina kitab sahih na Imam Bukhari an Anas bin Malik nu katampi ti Anas bin Malik radhiyallahu anhu tai hadisna aya anin nabi nu katampi ti Kangjeng Nabi Muhammad qala parantos ngadau Kangjeng Nabi al abdu ari mayit maksud abdu ti dieu teh sanaon mayit maksud abdu ti dieu teh ari jalma nu geus maot abdu di dieu teh ida wudi'a di mana-mana disimpen di mana-mana geus di teuneun fi qabrihi dina kuburanana itu abdu watu wuliya tuluy ditinggalkeun itu abdu wadahaba jeung indit anhu ti itu abdu saha ashabuhu pirang-pirang sahabatna itu abdu hatta innahu sehingga sanyana itu abdu yasma'u eta yakin ngadenge abdu qur'ani alihim kana sora sendalna itu ashab ata tah datang huka itu abdu saha malakani dua malaikat fayakulani tuluy nararos itu malakani lahu ka itu abdu ma kana naon kunta bukti anjeun takulu nyarita anjeun pi hadar rajuli di ieu lalaki Muhammadin tegasna Muhammad naon nu dikenal ku anjeun tentang ieu Kangjeng Nabi Muhammad tentang ieu lalaki nu namina Muhammad fayaqulu tuluy waler itu abdu ashadu bersaksi kuring annahu kana yen sanyana itu rajul Abdullahi eta hamba Allah wa rasuluhu jeung utusan Allah. Payuqalu tuluy dicarioskeun. Naon lapad ungdur ila maq'adika. Ungdur pek ningalian anjeun atau kuningali anjeun ila maq'adika kana tempat anjeun minan nari tina neraka. Abdala tah ngagantikeun ka anjeun saala Gusti Allah bihi kana itu maq'adan kana tempat minal jannati ti surga. Ya tingalikeun. Jalma anu geus dilebetkeun kana jero kubur. Tuluy ditaringalkeun ku dulur ku kerabat atanapi anu ngiring ngajajabkeun ka kuburan teh. Keluargana, budakna, adikna, indungna, bapakna. Ditaringalkeun geus rengse teh begitu beres ditaringalkeun yasma'u qur'ani alihim eta janajah eta mayit nu dina jero kubur teh ngadengekeun kana atawa nguping kana sora jama-jama nu tas nganterkeun berarti mayit ngupingkeun mayit ngadenge dan nu ngadenge lain ku ceuli tapi ruh kan geus pisah antara jasad jeung naon jeung ruh ngupingkeun tah kana sorak sendal mata lamun anjeun jaro tu ka makam eta teh anu aya dina lebet makbaro teh ngarupingkeun oh ieu santri urang
ieu santri Al-Muhtariyah ieu apaleun ngan peda urang teu naon teu apa atuh lamun urang apa mun urang nu kabur lain ngadengekeun mata ngaliwat kana tempat kuburan assalamualaikum ya ahlad diyar hudang tas sahidan teh langsung sieun ngadengekeun ngajawab nalika jalma ngaliwat kana tempat kuburan tuluy urang macakeun assalamualaikum ya ahlad diyar tah mayit nu di jero kubur teh ngajawab ngan teu kadenge ku urang da lamun kadenge mah maneh kalabur sok ente ngaliwat assalamualaikum ya ahlad diyar kalegok tuluy di dinya mayit teh kabeh nyeun paduan suara waalaikumsalam maneh meureun marangkat abring-abringan sararoak ngan pada teu kadenge kunaon teu kadenge da geus beda gitu. Nah arti itu tak bisa nguping jadi tanda bahwa mayit oge ngupingkeun atanapi tiasa ngadangu. 2 bukti bahwa mayit bisa ngobrol mana tingali nalika malaikat sumping ka eta janajah 2 malaikat mungkar wa nakir sumping ka eta mayit di jero kubur tuluy malaikat naros ka eta janajah tuluy eta malaikat naros ka saha ka mayit ceuk malaikat ye apal teu anjeun tentang sosok lalaki ieu nyaeta nu namina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayaqulu ashadu mayit ngajawab oh ashadu annahu abdullahi wa rasuluhu abdi bersaksi bahwa ieu jalmi teh nyaeta hamba Allah jeung utusan Allah nu namina Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kunaon dinatalkeun sok aya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka fakul kan kieu dinatalkeun fa idza sa'alaka wa idza sa'alaka ibadi man rabbuka wa man nabiyuka di mana-mana 2 malaikat nanya ka aranjeun saha pangeran anjeun saha nabi anjeun kitu lin tuluy kumaha fakul man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa man ikhwanuka wa ma kiblatuka fakullahuma bilisanin fasin wa tiqadin sahihin Allahu rabbi wa Muhammadun nabiyyi ngajawab berarti nu di jero kubur mayit bisa ngajawab ngan ngajawabna lain ku fisik da fisikna mah geus teu walakai ya tah itu jadi dalil bahwa manusia bisa nguping mayit bisa nguping mayit bisa nyarios sekolah parantos ngadausan Nabi sallallahu alaihi wasallam faro'a teras ningali itu abdu tegasna mayit huma kana mak adika minan nari wa mak adika minal jannati tuluy ningali naon mayit teh mana tempat di surga mana tempat di neraka liurnya sieunnya tah jalma anu iman mah kitu jalma anu iman mah kieu ya di mana ditanyakeun tentang sosok Kangjeng Nabi Muhammad SAW maka jalma anu iman di jero kubur bakal ngajawab asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh bisa ngajawab nalika geus bisa ngajawab maka ku Allah dibuka hijab bisa ningali surga jeung bisa ningali neraka katingali bahkan dilebetkeun kana neraka kana naon kana surga abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah ngagantikeun Allah pikeun anjeun nu tadina ningali kana tempat dina neraka jadi tempat di mana di surga mampu ningalina ku Allah da ditingalikeun tapi lamun jalma kafir wa amal kafir jeung anapun aya jalma kafir awil munafiku atawa jalma anu munafik payaqulu maka eta ngajawab itu kafir awil munafik la adri teu apal kuring ari jalma anu kafir jeung jalma munafik mah di mana ditingalikeun sosok Kangjeng Nabi Muhammad teh apal teu anjeun ieu teh saha jalma mukmin mah ngajawabna teh oh asyhadu annahu abdullah wa rasuluh
Tapi jalma anu kafir jeung munafik mah la adri teu kenal abdi. Teu terang abdi duka saha eta teh. Kulantaran kitu kuntu bukti kuring akulu eta ngomong kuring. Makana perkara yakulu anu ngomong saana sujalma-jalma. Payuqalu maka dicarioskeun naon la daroita, lapad daroita. La daroita teu apal anjeun. Wala talaita jeung tara maca anjeun. Sumayudrobu tuluy ditenggel itu kafir. Bimit rokotin kupalu min hadidin nubahana tina besi. Baina udunaihi di antara dua celikna itu kafir. Payusihu tuluy ngajerit itu kafir, soihatan kalawan ngajerit, yasma'u anu ngadenge. Ha kana itu soihah sahaman jalma yali anu nyanding kasih jalma yali anu nyanding si jalma illa sakolaini kajaba jin jeung manusia. Kunaon sakolain dihartikeun jin jeung manusia. Ai sakolain teh hartina teh berat. Jadi manusia jeung jin ngabeuratan alam dunia. Illa sakolain. Warwa jeung ngariwayatkeun sa Al-Bukhari Imam Bukhari wallahi malila euy panjang sia kela sakedap. Angke namatkeun na deh. Engke we namatkeun nya. Ieu wae. Ayeuna senepina. Lumayan jam setengkur tanggal. Warwa jeung ngariwayatkeun sa Al-Bukhari Imam Bukhari dina kitab Bukhari juz kahiji halaman 228 ya. An Abi Sa'id al-Khudri nu katampiti Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawuh Kangjeng Nabi. Idza wudi'at di mana-mana disimpen naon al-janazatu janazah wah tamala jeung mawaha kana itu janazah saha ar-rijalu pirang-pirang jalma ala anakihim dina pirang-pirang pundukna itu rijal ndut-ndutan ya yang sering nanya manehana nunutan meh nu ngagorowok nut-nutan oi cek meh sorangan bakat kureuwas perjuangannya di parungu tah dina punuk bati dina pasarannya dina naon cenah dina pasan ayeuna mah da lain di parungu di darorong da di kota mah geus jarang dipungut sok di darorong kana naon kana roda geuningan kana arko sok di karota ada mah si darorong geus jarang dipungut teh bahkan teu di darorong kana marobil ayeuna mah hebat mah ieu teh nya fa in kanat maka lamun bukti itu janazah solihatan etanu solih qalat tah nyarita itu janazah qaddimuni kudu ngaheulakeun maraneh kabeh nikah kuring di mana mayit anu solehah dipanggul dipungu diasupkeun ditaekeun kana keranda kana pasaran eta jalma anu saroleh mangobrolna teh kieu hei jalma nu hirup gancangan lebetkeun abi kana jero kubur hayang gagancangan asup kana jero kubur. Mayit anu naon nu soleh matak lamun aya nu ngantunkeun heg ieu jalma nu soleh ulah sok lila-lila ulah diengke-engke sabab kahoyongna jalmi nu soleh mah enggal dikurebkeun nah make enggal dikurebkeun rek pinanggih jeung kabagjaan rek pendak jeung kabahagiaan jalma nu soleh. Tapi lamun anu teu soleh wa ingkanat jeung lamun bukti itu janazah goiro solihatin eta anu henteu soleh solehah qalat tah nyarita itu janazah ya wailaha duh
kacilakaan janajah. Duh ari ieu kacilakaan pikeun janajah. Bedanya. Aina rekamana yadhabuna marawa maraneh kabeh biha kalawan itu janajah. Rek dibawa ka mana urang? Cek janajah teh kitu tah. Jalma anu teu solehah mah. Luh kuring bakal meunang kacilakaan rek dibawa ka mana? Ka mana? Di mana? Rek dibawa ka mana? Mung dibawa sieun sabab rek panggih jeung kacilakaan, kahinaan. Yasma'u ngadenge sautaha kana sorana itu janajah saha naon kulusaiin sakur-sakur makhluk illal insan kajaba manusia. Sakabe makhluk ngadengekeun kana sorana janajah kecuali jelema. Lamun jelema apal kana sora mayit ngadenge kana sora mayit dua kemungkinan. Hiji jelema sieun akhirna teu daek. Nomor kaduana jelema bakal eling. Geuningan kieu nya ari mawa mayit anu soleh mah ngajakna teh geuat-geuat. Tapi geuningan jalma anu teu soleh mah dibawa teh ngadon kieu ngomongna lamun urang ngadenge kapanan kumaha. Jalma bakal areling tah, saladar. Kunaon ayeuna teu saladar heuda teu nyahoan. Jarongjon judi, jarongjon AO, jarongjon sagala rupa. Da can sadar dan can apal. Cenah geuningan urang make meyakini atuh kunaon ieu hadis make diaji ku urang. Da urang mah meyakini kana aya alamna gaib, meyakini kana pertanyaan malaikat mungkar wa nakir. Tak mun diebrehkeun ku Allah nya ka alam dunia tah ieu siksaan neraka teh. Jalma bakal areling harita keneh. Lamun diebrehkeun ku Allah tah ieu nikmat surga teh. Jalma harita keneh bakal gertol ibadahna. Kunaon nepikeun ka kiwari henteu? Da can apal kumaha surga jeung kumaha neraka. Matak jarongjon we. Jongjon teu salat, jongjon judi, jongjon doraka, jongjon maksiat. Da can apal jeung teu katingali kumaha kedina neraka. Mudah-mudahan sadayana ahli surga amin. Walau sami'a jeung lamun ngadenge itu insan hu kana sautaha soiko tah kalenger. Wah panik ruas pingsan harita keneh. Warwa jeung ngariwayatkeun sa Al Bukhari Imam Bukhari aidon di Anil Lais bin Sa'din nu katampi ti Lais bin Sa'ad. Fadakaro teras nyarioskeun itu Lais bimislihi kana pantarna itu Sa'id. Sa'id luhur tuh an Abi Sa'idil Khudri. Bimislihi kana pantarna itu Abi Sa'id Al-Khudri. Wa qala sareng ngadawuh Kangjeng Nabi qalat nyarita itu janajah li ahliha ka keluargana janajah. Ya wailaha, duh ari kacilakaan. Wa qala sareng ngadawuh Kangjeng Nabi walau sami ajeng lamun ngadenge saal insanu manusa la soiko tah yakin kalengger, yakin pingsan itu insan. Warwa sareng parantos ngariwayatkeun sa Tabrani Imam Tabrani fil Awsat dina kitab Awsat an Abi Sa'idil Khudri nu katampi ti Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu amin. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sayaktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi innal mayita sayaktosna mayit yaripu eta kenal eta nyaho itu mayit man kajal mayag silu anu ngamandian si jalmahu ka mayit wayah milu jeung anu mawa itu jalmahu ka mayit wayak pinu jeung anu ngureb anu ngapanan itu jalmahu ka mayit waman jeung apal ka jalma ieu deuli anu ngasupkeun si jalmahi ka mayit fi haprotihi dina liang lahadna itu mayit atawa dina kedukanana itu mayit. Haproh dina kedukana itu mayit.
teu kaudag logatanana. Kaudag cik lamunnya kaudag baca tina warawa at-Tabrani. Ulah sok ngabohong dajjal. Apaleun. Ya kitu keur nyaritakeun min asrati naon fi ammarotik tirobi saati kamari. Geus ngabohong teu kaudagkeun. Teu kaudag oge ke. Urang pasarankeun deui kitu lin. Da teu cukup sakali atuh ngaji mah jurumiah ulah sakali 2 3 tijan 3 sapinah 3 minimal meh leuwih naon leuwih lengkap isi anu kaliwat teh ngan ulah dan kege bakal diaji deui ieu ek nyantai we tungtungna teh tamat tapi katiluna teu bebenangan saeutik-eutik acan ti ayeuna beresan ke bagian santaina. Wakana harinya nanjal wakana sareng buktos saha Sa'id bin Jubair radhiyallahu Jabir eta Jabir eta mah aya barisannya taya aya radhiyallahu anhu yaqulu ngadauh itu Sa'id innal amwata sa'nyana pirang-pirang anu maot latati eta bakal tepi him ka itu amwat naon ahbarun pirang-pirang ahbarul ahyai pirang-pirang beritana jalma nu hirup ya kolot aranjeun anu geus maot bapaknya bapak mah da geus teu boga indung teu boga bapaknya termasuk aranjeun ci saha deui di dieu beben sadeui pakana indung aranjeun bapak aranjeun nu geus maot indung jeung bapak aranjeun nu geus maot teh apaleun tentang kaayaan urang di dunia bunga boga budak teh geuningan sanajan geus eueuh bapakna sanajan geus ditinggalkeun ku bapakna ceuk bapakna teh sanajan kuring teu babarengan sanajan teu ningali ku secara lahir tapi budak urang keur ngaji budak urang keur nalar budak urang keur di masjid apaleun tah latatihim akhbarul ahya apaleun naon ieu nisa apaleun matak urang kudu nyieun kahadean ya. Supaya indung bapak urang nu aya di jero kubur teh bungahan ina ulah salah karunya budak urang dilahirkeun di NTT ayeuna neangan ilmu ke di Rancamacan ke di Al-Muhtariyah apaleuna bapak ina teh sanajan bapak ina geus teu aya fama maka henteu min ahadin eta tetep ti salah sahiji jalma atawa ti hiji jalma punten lahunu eta tetep pikeun itu ahad hamimun ari dulur ai qaribun tegasna kerabat naon illa wayati kajaba yen datang hi ka itu ahad naon khobaru aqaribihi berita pirang-pirang kerabatna itu ahad apaleun ayeuna rama bapak ibu bapak geus eueuh mun apaleun ayeuna oh budak urang teh kieu matak lamun bapak nyieun kasalahan teh kolot bapak ge meureun milu ceurik mun bapak nyieun kagorengan ayeuna indung bapak ibu bapak Bu Haji milu ceurik kunaon budak urang geuning kieu gitu mata kudu daek nyeun kahadean teh mun urang nyeun kahadean di dunia indung jeung bapak urang geus teu aya akur urang jeung ngabungahkeun ka indung bapak urang di jero kubur teh bungaheun kieu we atulah indung aranjeun nu masih aya ningali anjeun ngaji barungaheun teu jauh beda sanajan indung anjeun geus eueuh bungaheun
bungahan seperti bungana indung anjeun jeung bapa anjeun nu masih keneh araya. Tak sing darek ngaji ngaji teh hese maka ulah hese ngaji. Ngaji teh meuni kudu disusul. Ngaji teh kudu digonggorohkeun. Ngaji teh nu pinter maneh, nu bisa anjeun, nu bodoh anjeun, nu belegug anjeun, nu ngarti anjeun. Sing lebar. Sare mah engke we sare mah. Ulah waka sare, kan an aya di luar ngaji kakarek pake naon? Sare keur ngaji ulah dipake naon? Sare atuh hese keur teh hese dengan ilmu teh keur ngantung ngajina hees. Beuki lieur. Hudang teh batur marobin pakna yang pas hudang teh alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Terus fa in kana maka lamun bukti itu khobar khairon eta anu hade sarotah bunga itu ahad bihi kusabab itu khobar khair wa faroha jeung tegesna bunga itu ahad wa ingkana jeung lamun bukti itu khobar saron eta goreng abasa tah cemberut itu ambad maksudna mayit ahad mayit maksudna lahu karena itu khair karena itu khobar wahazana jeung sedih itu mayit atau ahad mangga wakana jeung buktosa Ibnu Munabbih rahimahullahu ta'ala yaqulu eta ngadauh Ibnu Munabbih Wahab bin Munabbih innallaha ta'ala bana eta ngabangun Allah daron kana hiji lembur kana hiji tempat pisama isabiati dina langit anu katujuh yuqalu dicarioskeun laha kana itu daros sama naon al baido darul baido namina teh naon cenah darul baido tajtami'u narima kumpul pihak dina itu darul baid naon arwahul mukminina pirang-pirang arwahna jalma-jalma mukmin fa idza mata maka di mana-mana maut saha al mayitu mayit min ahli dunya ti ahli dunya talaqot tah mapaghu ka itu mayit naon al arwahu pirang-pirang ruh payas aluna tuluy naranyakeun itu arwahu ka itu mayit an akhbari dunya tina pirang-pirang kabar ahli dunya kama seperti perkara yas alu anu nanyakeun saha algo ibu jama anu eueuh ahlahu atawa anu teu aya di bumina ahlahu ka ahlina itu goib ida qodima di mana-mana datang itu goib min saparin tina perjalanan alaihim ka itu ahlu rawahu Abu Nuaim fil Huliyah kieu contoh, ya orang jelaskan mengerti. Contoh, ayah si A maut, ya dipayun si A, si B maut, dipayun si B, si C oge maut. Sanupang payun we teman maut, tulis si D maut. Nalika si D maut, contoh orang ranca macan ieu maut, si D. Begitu dikurebkeun ditempatkeun dina pakuburan jeung sakumaha dulur-dulurna para arwah teh karumpul jami-jami nu geus marawati parayun teh naroskeun ka arwah anu kakarek datang kumaha kabar dulur urang di dunia teh wararas henteu cek nu anyar mah teh gara roblog dulur anjeun mah gara roblog misalna teh nyeri tah hatena teh tu genah geningan ditinggalkan ku urang teh lain beki alus nyaron beki goreng tapi lamun tema aralus kumaha kabar dulur-dulur urang jeung budak-budak urang di dunia teh balager ye ibu umpamana cek anu kakarek ngemaot teh ya bapa ibu jeung bapa mah bagja ibu jeung bapa meninggalkeun budak
ninggalkeun dulur, ninggalkeun putra putri, ninggalkeun incu teh balalager saroleh garetol ka masjid, garetol ngaji. Kumaha tah mun geus dibejakeun kitu? Barungah. Barungaheun tah. Teu jauh beda we seperti jalma nu keur aya. Mana jalma nu keur aya? Kieu. Aranjeun di lemur aranjeun masantren. Ka Al-Muhtariyah. Contoh Sopa, Salemur, jeung Risma contona. Ti Cicariwuh, di Singaparna. Salemur contona. Berarti kan Sopa jeung Risma teh jelma nu goib di imahna alias eueuh di imahna mah da aya di mana? Di pasantren. Begitu balik Sopa, nu balikna teh Sopa wungkul lain Risma, balik ke Sopa. Maka indung bapak na Risma teh nanyakeun, "Neng Sopa kumaha putra abdi?" Risma damang. Kan nanyakeun gitu lin. Lamun bager teu bager kolot na Risma jeung indung na Risma, indung bapak na Risma teh bakal bunga geuningan budak kurang di pasantren teh bager. Tapi lamun dibejakeun ku Risma teh bager, puguhnya eta hees we gawena teh. Jajan wae ngaos matara, tu genah hate nu jadi kolot teh. Ulah waka jauh-jauh. Siga kieu deui wae. Bapak ngaji. Umpamana bapak ngaji teh ka daerah Singajaya, ka daerah nah ya satengah teh poho deui Silpi ngaji ka daerah Silpi Seli. Begitu ngaji ka daerah Seli nya di lemur Seli ya ke Singajaya ka ditu aya keluarga Seli naroskeun, "Pak Ustad punten pisan manawi putri abdi neng Seli damang sehat ibu jag-jag bungaheun moal kolotna." Bungaheun rajin teu ngaosna, beuh eta mah rajin. Bungaheun. Tapi lamun sabalikna bapak ayeuna mangkat ka Parung Ponteng, ka lemur mana? Irwan. Begitu nepi ka lemur Irwan, "Ustad kumaha putra abdi di pasantren Irwan?" Nya eta keur bulan puasa ge ngagodin Irwan mah. Contona teh. Atawa teu puasa kamari oge aduh digenggeurkeun sabaraha kali oge nu jadi kolot teh bakal melang. Bener? Tu genah. Atawa bapak balik ti mana? Ti Salopa. Rob, bapak balik ti Salopa ngaji di Teun Ropi. Begitu ka dieu Ropi teh nanyakeun, "Pak, ari mamah abdi sehat?" "Sehat, Rob." "Mun Ropi ge bunga?" "Alhamdulillah." Ieu malahan menitipkeun tah Ropi kade sing kersa ngaos. Coba lamun kieu, "Rob, aya berita mamah Ropi teh salaresna nuju teu damang. Bapak kan nungi ngaos di Teun Ropi. Ropi bakal tenang moal." Moal. Tah urang ge kitu. Nu ngantunkeun nu maot zaman hidup teh akur kitu. Wa malidroku wal hayatu wa uduruhi heup sakitu heula da urang teh jelema atuh euy. Kitu nya. Angke namatkeun lah. Namatkeun. Kesonten namatkeun. Mudah-mudahan ageng manfaatna. Doaan jami'an Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tasba'u wa min da'watin la yustajabu la rabbil